direk naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipakai ya Gusti Batara deui cuy sumohon ulang wah tadi tenggelan deui ya ini sastra jingga abdi kan cager aya hibar sareng saha kaula dibarengan ku Arjuna sumuh nuhun atuh bulan geus lila maneh aya di dieu parantos geus tepung jeung Gatotkaca jeung Bima parantos ka manehna marulih deui tadi oge lah geus dipikeun layang jamu sekali musada usaha kumaneh dacan oh jadi aya keneh di maneh sepot sumuh alasanana Bima jeung Gatotkaca mulang naon da sanga mabdi teh sing dadangke ge dikaitukeun deui kumati nakarana wah seep abdi teh tengeulan lah ditengeulan sumuhun ngan kaburu we abdi lulumpatan sisi lumputan ya. Jadi marulih deui teh lantaran abdi we teh kapenang nah atuh kalakuan teh maneh teh nah kumaha selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipersaya syumun ieu beja teh dikuatanku laporanana Arjuna panengahing Pandawa syumu cenah di Amarta teh aya kajadian syumu layang jamu sekali musada lambang kagungan negara teh aya nu maling oh eta wartos teh eta laporan ku kaula teh waka dipersaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian kumaha anu katingali dina gambar lopian jeung nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyokot layang jamu sekali musada teh maneh hebat aya gambar lopian teh hebat tayana dek nanyakeun kanu jinis ka jinisna nah bener eta layang jamu sekali musada teh dicokot ku maneh wa abdi dibantu di mana nyokotna di Karaton Amarta jeung saha maneh imitna abdi wungkul dibawa eta layang jamu sekali musada dibantu aya buktina aya mana cikan iya lah layang jamu sekali musada nu dibantu ku abdi teh ieu oh nya bari dicada anten teh sok tunda henteu upami bari dicada kumaha dibikeun heur matak tuna di mana bukti geus aya sumuhun pengakuan maneh rumasa nyokot rumasa rumaos bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada henteu kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna hukumna mah
anu boga nama teh nyahoeun nyangahkeun ka ahli hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur di pibana eta hukumna teh maok maling cemu rumasa maneh maling henteu tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja rumaos eta teh maling sanes abong nu bodoh abong nu pinter nah naon aya nu pinter teh aya penyakit naon sok kabalinger nu bodoh ge sarua pantenan sok katotoloyo jadi agan sareng abdi teh sami eta kene nah pinter kaula kabalinger kumaha kabalinger maneh bodoh katotoloyo rupina kana kitu maneh naon alasanana pangna maneh teu rumasa maling teu naha dan abdi sidik eta teh barang nagara nu nagara cepot sumuhun ayeuna diaku ku maneh muhun dek naik banding maneh naik kumaha naik bandingna ieu abdi teh meuli rokok nah teh nyambung kana meuli rokok dangukeun heula atuh meuli rokok gudang garam merah buktikan merahmu gitu saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha rokok maneh dibantun ku abdi teh kararompok dibawa ka imah maneh sok teh rokok teh dina sorolok sedengkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo seseratanana sartifikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan maneh isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare teras nginum cikopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja tak anu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna ada ieu ge kitu kumaha cepot abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha nu nagara ai nagara teh nu saha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan syakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucu pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana tah ieu teh nu kuring nah mangga disebut maok warga nagara itu si cepot itu keresna baik bisa itu gitu kawan da lain maok ieu mah barangna aya keneh can dijual kudu keneh aya keneh hak kakang aja jadi lieur itu entong lieur dan didinya anu pinter kabalinger nah dupi didinya raja mana raja negara Dwarwati urus ya rakyat diditu untuk pipirun ke rakyat amarta ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring mun edeuk dirinya jadi mediator ulah berasa belah dume ka Arjuna dume ka dulur mangunangkeun dulurna tah ieu oge atuh kudu belaan sarwakeun atuh ulah pemilih sistem dume eueuh duit ti kuring keur nyogok arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mahatunga pengaman dunya non-blok ulah dek topi tak awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh bener
hebat manehnya puguh atau dari tanggung jawab gering mah yai kaulanu borok mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaula ti dieu di podara keke yai tenang teu sangka sia kalakuan teh budak cepat ya ari boga nunungan hampang leungeun aya kene hampang leungeun Widian Raka Batara naonnya nih si cepot kurang podaran mangga antos rada ngarti karesna memueusan ngandika cepot lah jadi tetap teh moal waka dibikeun moal lain kanu harti rek dijual sanes ieu mah kieu we bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada mangga dipasieun ku abdi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi pertanyaanana ieu layang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai darma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oge kamanusiaan tak direk naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jama dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kegorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon bagong semua nih eta kadang-kadang kelakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajingnya teh bajing luncat lagu ngeunah lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha nu luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut kucing-kucingan da puguh kucingnyaan diudag ka kaler aya hanapun sasak disebut kucing-kucingan da puguh kucing budug jadi maneh nanyakeun teh kene soal ka ketuhanan mah ngani mah urang cokot universalna we ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia ieu mah tah direk nanyakeun mana manusia teh heuh ieu tah eta mah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana teh mah
Ari ieu eta irungna, panona, ceulina, buukna, kulitna, tulangna, dagingna, sungsumna, balungna, jajantungna, atina, bayahna. Tak manusiana mana? Kabeh mah wujudna. Nah cek mana tuh geuning cantara amat eta aya kamanusiaan teh. Jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia. Aduh itu si cepot, aduh itu Krishna. Cing mana manusia teh atuh teh? Kuring teh hayang panggih jeung batur ieu teh. Batur kuring teh mana ieu teh? Condong ting kadunya didinya ubudunya ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era deungeun mika deudeu disebutna ge Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengseukeun teu pikeun ngarengseukeun tapi cicing dipaehan sia wae mangga aya abdi mah Widian Raka Batara mangga akang dek mikir heula sakedeuk sok sia boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti sia FSMR mangga moal nyingkah deui